Ya, kurang pulang gitu sih ganu para rusing. Mang orang teh liar ya teh pusing. Emang mikiran naon? Oh iya mikiran hutang orang teh liar. Bah itu urang nitip Naon kamu? nitip pikiran hutang urang. Goblok orang oge tetap pikiran. Mang, Naon? apa tuh dia? Urang nempo si kemet keur ngintip Naon? nu mandi. Wah, saan manina? Eta Mang Kosim. Asik goblok. Sebagai awewe nu manina teh. Naon pace maneh? Ada anu salah gak kan? Salah naon? Orang kecangkut. Emang mau ketencut saha? Lu urang. Bawa alkohol. Naon dia mana? Ngagali tanah, Mang. Gali tanah jang naon? Keur modal euy, buat. Anjing enggak ucing. Kabeneran pangi tadi neneangan teh. Bang mah bukan dok udah beda. Yang naon maneh teh? Aya beuliun burung hantu mah. Burung hantu teh bueuk lain. Heeh, Sabaraha? 20.000. Ya, cek tawar. Siap. Tegon di desa gedung. A few moments later. Bang. Mana burung hantu? Namanya teh? Pandangan lagi burung hantu jadi tekan doleh, Bang. Nah, lieur maneh teh. Harus balik lewat marah gula, Bang. Aing teh masih pakai nu lieur teh. Aing. Naon nih? Hari kapan ngelamar Abi? Kebucan boga duit Emang atuh udah mama boga tabungan dulu. Oh gitu. Kapan atuh ngelamar Abi teh? Elah dia bacan boga imah deh. Tenang dah si mama ge boga imah ieu. Ada si mamah janda teh. Janda Yang geus satu kawin jeung si mamahnya. goblok. Cek. Nah, Bang. Nyumput maneh teh. Si Dio ngelewat. Nah, wae kudu nyumput. Kan maneh teh bolos digawe kehet. Anak ge emal kudu nyumput mah. Kita aing maneh teh. Pan urang bos gawe teh. Bebeja emang maut. Kamu ikut? Iya, tenang gitu. Oh, nah juga para luar negeri. Sengitnya. Lain sengit bau na tahan lama. Goblok. Aduh. Nah, lain maneh pacar tuh naik ngejelog wae. Bisa kieu, Bang. Bisa berapa poe maneh tuh bisa ki? Aya 3 poe 4 poe, Bang. Nyai kamari-kamarina maneh nginum naon pacar? Minum jamu, Bang. Jamu naon maneh teh? Sari rapat. Eh,